Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Brad, cilaka Brad, si Aceng kasurupan. Kesurupan di mana? Asli nabi di ditu. Yo Brad, make bang barongan ningan Brad. Ngopi ke satu aja gugulitikan si Aceng. Bisi kudu yang ustad di Rukiah. Iya kos, ai si Aceng teh ngomong ka maneh. Nah, Si Saroceng teh euker latihan. Jadi barongsai disewa ku urang Cina pan sakedeung deui Imlek. Ai maneh teh nyaho? atuh ai keur latihan mah mun kosi mah teu kudu make eta nya. Topeng, pan si Aceng geus juga barongsai. Yang puas si Kosim si Aceng. Bae atuh meureunnan ameh menjiwai latihana seteh ai maneh. Ya, cek aing mah maneh ngiluan mahal sia bayaranna bos ya disewa ku orang Cina mah. Oh gitu Brad. Oh ngiluan latihan jeung si Saroceng cek aing mah. Kosim jadi naonana mun ngiluan. Paling jadi Sun Gokong di dinya awak ieu mah. Ya guys nya. Oh, heueuy. Oh. Iya berenya. Ngiluan juk, ngiluan. Dibanding-banding duit zaman ayeuna jeung baheula geus kene baheula nya. Sarua bi, bahan duit mah di baheula oge. Kan beda desain hungkul paling. Lah henteu ama bari luntur zaman ayeuna mah. Lalu baheula lagi sarua, ka seuseuh mah luntur bibi. Justru eta teh kaseseuh oge luntur ya bibi kamari buka duitnya 100.000 ning beureum. Heeh. Tah ai pas beurang teh robah geura jadi hejo. Terus teh baki burit jadi abu-abu geura. Anjing, karek panek aing. Bi, lain bahan duit atau mah bi anjir anu berubah. Tapi kebutuhan hidup bi anjir anu mendesaknya guys ya. Tidak 100.000 merenya berang jadi 20.000 peting jadi 2.000 anjing. Bisa wae ya anjir incu naki ilun ya. Cuaca meni cedem wae nya mo euy. Sanggeus lila aing teu ningali matahari. Heeh, Brad euy. Entak pogok laku, Brad cuaca kieu teh. Heuh bae lah. Hitung-hitung istirahat we urang atuh. Hayo we aktivitas. Heueuh nya euy. Tapi cuaca kieu teh Brad cocok namanya. Nyendet lagu, Brad. Nyetel kopi. Ninyu udud Brad, aduh seger. Anjing. Tah yang benerkeun teu aing. Moal dibenerkeun moal ku aing saremo anjing. Karo Rudi anjing kudu benerkeun nu gelo. Hah bisa wae ya aci sampe ya. Brad, didinya boga hayam keur ngendog Brad. Boga kumaha gitu. Kabeneran Brad. Aceng keur butuh kacida Brad euy. Yang naon? Aceng rek jadi penyanyi Brad. Jangan rumat sora Brad tenggorokan, ambih alus sorana. Si mah tepuk tangan oge pales komo nyanyi. Heueuh aya tuh Ceng. Aya jig. Bisa butuh mah teu kudu jeung wake nukeran sagala bawa we, da loba. Nu kumaha Brad? Nu kumaha naon? Da Aceng mah butuhna dog hayam nu hideung geuning Brad. Nog hayam nu hideungnya eueuh atuh Ceng. Nog hayam kampung mah bodas cek saha sih eta maneh? Cek si Kosim Brad, cenah hayang sora alus mah Brad. Kun dog hayam hideung cenah. Salah cek aing mah nya guys ya. Salah cek aing. Didinya teh salah dedengean teh si Kosim anu salah instruksi gitu. Ya. Lamun didinya neangan nog anu hideung berarti nog muning, lain nog hayam. Nog muning cek aing mah. Guys. Atuh dog munding ya Brad. Heeh.
nog hayam mah barodas ceng lamun nog muning tah hideung. Alus eta berat kena sora sarwanya. Wah, alus atuh alus pisan sok loba geuning anu nararamru. Eta teh nog muning teh teh. Ari si loba di sawah di jalan kayak gini berat. Oh, sok cobaan eta dilok-lok di dinya. Kebayang ini saroceng ngalok-lok nog muning ya. Hah, bisa wae ya anjir ya. Muning berkepala kuda ya. Silumannya sugan mah. Lain bercekolot baheula nya. Kumaha gitu? Eta ari buah murag tarajauh tina tangkal lagi nih. Oh, nya. Pepatah kolot mah da eueuh nu salah bi. Barenar kabehna oge. Tina hasil pengalaman ai kolot baheula mah pan. Kumaha di? Eta sudah meni bolho-bolho tinggi nih juga bapana. Da bebe aing da boloho sarua cai aing jeung nyalahkeun bapana nya guys. Emang kumaha emang si udah. Panek ujian teh ngapalkeun embung geura. Ya terus kumaha ku bibi dikumahakeun. Ku bibi diancam lamun embung ngapalkeun maneh ulah hayang ka ujung mamah dikitukeun. Terus kumaha tuh? Mara balik sekolah ditanya ku bibi cenah. Kamu siapa? Cek si udah teh. Nah bener atuh ai budak mah. Ya guys ya. Pancina ulah wawuh jeung mama. Berarti di sekolah teu bisa eta budak. Ya, jadi teu wawuheun we ka bibi. Ini. Ya wae. Tapi udah bener guys nya. Hese. Bener teu. Uyah mah tara TS ka luhur ka handap. Ya. Ai ti luhurna kitu mah nya. Gitu we sarua. Rempang nih guys. Bisa wae daun suraung ya. Mana tadi di mana kos? Tinggalin mudun kurang Eta berat nganter si Mang Utar ka puskesmas. Gering naon di Mang Utar? Ya eta berat bagja Mang Utar teh Bagja kumaha si Tepan gering maneh? Pan eta berat pasorangan si Mang Utar teh rek ngabangun. Heeh. Ayeuna manehna kencing batu kan meureunna ngurangi biaya tah tinggal ngumpulkeun saeutik-saeutik dina kieu batuna. Tinggal meuli semen we ngumpul kesik. Ya. Banget sia ta warna hijau botol anjing. Ya, cai geus kosi mah. Kurempak-rempakna sirah batur gering anjir sebutkeun bagja. Kos, ya. Ku aing dijelaskeun ya. Kencing batu teh lain kencing, bijilna batu sia teh. Jeung jeriheun nya teh jeung jeriheun, hese ngompol. Sia teh ripuh nu aya anjir da moal batu bijilna. Pira kurek batu kebak anjir bijil tina pepengnya. Ngomongeun si Kosim. Aya eta teh dokterna. Eta berat telat Kosim teh. Datang ka ditu anjir dokterna teh cenah terus teu aya berat. Innalillahi maut dokterna. Terus teu aya teh terus teu aya di puskesmas berat. Oh. Ulah kaluar rempah geura kok. Rempah manu Kosim. Da aing ngobrol jeung rempah gua teh anjir si teh kabawa ke rempah guys nya. Tah nu lalajo ge anjir. Ngalpoe lalajo ka monesal tuluy we rempah jadina teh. Dan lain mulai jauh mah di dia mah ulah. Moal aing sok. Terus kumaha tuh? Eta geus eueuh nya dokterna teh ngan kabeneran berat aya dokter jaga nya nanyakeun we Kosim teh di dinya. Anu Kosim heran mah berat nya. Eta mahal-mahalnya. Sakola jadi dokter ngadon jadi jaga anjir di dinya di puskesmas. Padahal aku satpam we, satpam lulusan SD ge anjir bisa jaga mah. Kudu jadi dokter mah. Anu kieu tah anjir. Kerempagan yang hakiki guys anu kieu. Ieu anjir. Please kos. Ya maksudna dokter jaga teh anjir dokter anu magang anu keur diajar. Maksudna jaga didinya. Jaga aplusan dokter inti, dokter umumna. Punten atuh dokternya minta dijaga Kosim lepat. Suntik sia tah. Dok suntik eta lamun aya ka puskesmas. Kalau angkang kolokok suntik teh si Kosim anjing sirahna tah dok suntikna anjir.
meter 4 wae sirahna. Hah, bisa wae iya ya anjir. Suntikan bengkung ya. Bos cing inyeman duit aing bos lah. Buka duit ya. Sarua berat urang eker boke pokoknya mah. Terpantas anjir manya bos boke. Aing kumaha tuh euy. Ya urang boga ide berat. Wede naon Kumaha lamun nyundatan si Kosim. Si Kosim sunatan deui. Heeh. Kan ke loba nu nyecep ningan. Tak uang cecepna suang tilap ke. Iya deh, brilian gitu ya. Moga bos ampun teh. Bos pan si Kosim mah geus disunatan. Biar aku rek disunatan deui. Kanjat sekali deui berat sesakeun betul tunggulna. Teu sanggup bos, teu sanggup aing aslina. Aing kuliah dicarekan ke pemajikanna nya. Teu sanggup urang. Tapi orang aya ide ya hiji deui ya. Rek Mending ide nu saja nu naon cing. kumaha lamun si Saroceng. Disunatan. Heeh. Atuh eta keneh bos. Pan si Saroceng ge sarua meureun geus disunatan. Ampun anjeun si bos ya ampun teuing. Ha bisa wae ieu ya anjir. Talapok borok nu disunatan ya. Mo, ayo mana dianggerin wae tah hirup nggak perubahan pisan. Era di sekolah mana teh mo? Aya bi perubahan mah. Kan bibi we teu apal. Lah, naon kalau pegang hudang berang mana? Urang mah bi hudang beurang teh aya alesana. Lamun urang udang isuk-isuk, urang sok teu tega bi nempo indung urang barang gawe geuning pak pikpak. Antak urang udang beurang we. Mah urang teu nempo. Bisa wae yuk kolak cangkaleng. Temen si berat bi ulah tuturuti. Nah, bae kali-kali mah madi.